Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mane tegas ngadaharan rezeki loba di pangeran, tapi henteu ngalakonan perintah sholat pangeran. Di mana make pakaian acuk milu ngalanatan, mun Allah teu marentahkeun reka putih badan anjeun. Itu omong nasi baju bawa lingkut satuju, imah oge ngalanatan bari najeng ngadoakeun. Mudah-mudahan teh anjeun kaluar ti imah anjeun, balikna ulah salamet sabab anjeun tara sholat. Jamaah nu tara sholat dilana dunya akhirat, maut nasi gaya Yahudi dibangkitkan was Nasrani. Lamun jamaah geus teu sholat bakal nurut kana syahwat, nurut kana hawa nafsu anu ku Allah dibentuk. Mun jamaah nurut syahwatna jadi jahat teh akhlakna. Di waktu Nabi diisrokeun ningal jami diprek-prekan, di mana geus guguk pisan ku Allah dikembalikan. Kituna terus-terusan teu aya eureun-eureun. Ujung Nabi ditaroskeun, ka Jibril teh ditanyakeun, eta teh jalma nu berat sirana teh kana sholat, malas ngalakonanana dugi kaluar waktuna. Lamun urang boga istri kana sholat nate anti, leuwih ade diserahkeun sabab eta balan setan. Najan gelis ratu dunia nu kitu hartina, sabab bari geus maot mah gelis awon samitana. Kitu deui kade babu kana sholat teu timu. Urang menang dorakana mun teu ngajar ka manehna.
ikan goreng, tapi karena sholat rajin. Istri itu mawa berkah, rumah tangga moal susah, deui lamun boga anak, tapi teu daekeun sholat. Leuwih hade usir bae, sabab mawana suwe, dulur-dulur sadayana, ajar baru sholatna. Di umur 7 tahunan, dugi umur 10na, lamun geus 10 tahun, manehna wani ninggalkeun, kupingna teh disidrekan, hitung-hitung pelajaran, lamun urang teu ngadidik, kamurang kali aralin, bakal ngagurat ka urang, dia milki amat terang, urang moal asup surga, boga anak lalawora, nu dihisab pangeulana, sholat nu 5 waktuna, mun beres rukun sholatna, bakal beres sagalana. Beres sholatna bakal sulit kadituna, jalma nu beres sholatna, beres rukun jeung sholatna, ditambah kamulyaanna ku Allah sifat rahmana, dihilangkeun karibuna, dina neangan kasabna, diangkat siksaanana, di jero kuburana, di waktu nampak kitabna, kurbanangan katuhuna, di waktu nyumukan siratna, seperti kilatnya pernah, bakal ka surga asupna, kalawan tanpa hisabna, nu ngalakonan sholatna, geus ngadengkeun agamana, anu teu daek sholatna, ngaruntukeun agamana, hayang syukur ka Pangeran, ka Allah sifatur rahman, manfaat ka bani insan, kongkorongkong subuh pisan, bisa ngabudangkeun jalma, dina waktu janarina, sapi oge nganuhunkeun ka Allah sifat
sifat amanat, bisa ngolah kana sawah, manfaat keperpanyawa, anjing oge milu syukur ka Allah Rabbuna syakur. Hirupna anjing manfaat, ngajaga bangsa liwat, babi oge milu syukur ka Allah Rabbuna gopur. Najan teu patut bangun, tapi masih kene untung, terjadi tariku sholat, anu ku Allah dilaknat. Sabab lamun babi pae, paling oge jadi tanah, tapi hari manusia disapoe kiamat. Hai dulur muslimin, kuatun iman sing yakin, kade ulah tinggal sholat, mengaku umat Muhammad. Lamun hayang nadi aku, ku Nabi Muhammad tentu, hayang menang syafaatna, kudu benarkan sholatna. Kitu deui dina wudu, usahakeun masing timu, sholat menang ditinggal, salagina aya akal. Lamun teu bisa nangtung, hari biruk bari ngada, bari angkara ke menang, sirahna kedah diwetan. Mugi urang sadayana, di aku jadi umatna, umat Muhammad Nabina, Rasul anu pamulyana. Loba kenal sholawat, supaya kenging syafaat, sakieuna sehat abdi, mudah-mudahan katampi ku Allah Rabbul Ijati, kalawan ikhlasna hati, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.